aliran kedaki api Aya naon ade? Rek amek da sidik alo. Ya, laras. Era ku bapana raka patra Kresna. Kan tenan we kat titipan mah. Budak teh udang deui geus 2 minggu kesel taula. Ya, tas. Geus diapik-apik tempat. Ngajieun pasanggrahan. Laras. Ame teu kahujanan kapanasan udang kene. Oh, cacat. Ya. Ditempatkeun di tempat anu liu ngajieun pasanggrahan. Ya. Lila mah lila ditepok ku aing hes. Kalah tibra we bulan. Aduh, Ya. mah ada budak ya. Ya, cobi atuh ade. Sama kaulah mun kula paman. Iya, Pade. Ngobrol jeung we. Bajoan ulah dijiran milari dino pangeran. rambut jenggot aliran jabat sabilan Saya nama orang wangsul wae paman muarek nampi jigana kaula wahyu cakraningrat teh kelanang. Ngobrol heula saeurepa oge. Nya. Nya. Ulah waka getas sarupadeun, Ulah guru kusul. ulah waka jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan eta teh. Eta laras. Lalaunan heula Nya sing apik naon. jeung ame kaharti naon ka sang tukangna maneh nepi ka hudang deui teh. Tuasa kaula pikeun cumaritana meupeguaan pugu. Ya, mengkeung paduluaan. Sok. Katempo rengkap ranyuk Laras. dina hudang tatapak kitu ngesang ngobrol. Kunaon mah teh kapanasan. Aduh. Pernah jeung juri kaula teh mah. Ya. Juri timbalan. Nama aya juri. Aya jurigna. Ieu teh beurang nu mawi kaget kaula oge. Pira ku beurang aya juri. Wah, pira. Ih, nu mawi oge da karasa ku kaula atuh dah. Tuh. Sok. Atur heula napasna. Nya sing rileks heula. Bulan. Rilek heula. Ulah mikir kaitu ka dieu fokus. Sing museur. Tetiasa kaula renghap. Atur napas. Tarik napas. 3 hitungan tahan, 3 hitungan kaluarkeun, 3 hitungan. 3 hitungan deui tong waka ngarenghap. Kitu jeung kitu sok bolak-balik. Mun aya urut mah balik teh teh. Ya. Sae kaula nun sok atur napasna. Tepino kaula nun Satyaki anu netep seukeut ingkang putra Raden Samba Purwaganda. Tuh, yeung. Ngandika. Asep, kaula nun kula mah moal aya haseup mun eueuh seuneu. Moal aya akibat mun aya sabab. Ya, laras eta. Sagala rupa hal oge pasti aya kasang tukangna. Katenang. Timbalan tak sajeroning 2 minggu ayeuna anu jadi Bang Balu Kolbu anu ngajengjeng tina angen-angen anjeun hudang tina pangtapaan teh naon Ya, kasang tukang naon. dalamun seuk ditanya ku Mang ukur ngabatem Ukur gideug aja. tarat sumarita tayena menta balaka ame jadi dedeh pamage pikeun Mang sorangan. Ya. Nah ikut terus ke mah. Aduh, paman. Cing kumaha? Sadaya-daya kaula teh. Lamun dibejer beaskeun mah panginten sarage paratos uninga laku lampah kaula. Ya. Margi najan bari jeung Kangjeng Rama Batara Kresna
nenen harapan anu gede ka putra panjenengan nanging rumasa kaula teh sepi pangarti tunaku pangabisa Suwung keneh ku ilmu. laku lampah kaula teh jauh tina sifat kasatriaan Ya. uning aku salira kaula bujeng hingga di jero nagara utawi di jero karaton dalah di luar karaton oge pada uninga laku lampah kaula anu misleuk anu silung Ya. Berarti batur ulah. sedengkeun sing saha jalma anu kaancikan wahyu cakra ningrat teh ka jalma anu soleh lain ka jalma anu salah model kaula paman Ti gini. aku kituna kaula teh memang satengah hate mun ngajalankeun ieu lampah tatapa paman Nya. eta timalang sajabati eta teu aya Ti gini. nya panginten kalau matara biasa we di leuweung kitunya timalang kaula nu kieu kasep Ya, cobi. keur jelema hade keneh jelema rumasa loba salah tibatan hirup ngarumasakeun bener Ti gini ngan. naon sabab Cobi. sabab pikeun jelema anu hirupna ngarumasakeun bener eta teh sombong Nya. cirining manusia eta teh salah Tuh. tapi lamun manusia geus ngarumasakeun salah cirining manusia hayang ngarepkeun dirina teh leuwih hade ka hareupna Tuh. Nya. tah ieu malah modal anu hade pisan pikeun anjeun salaku nonoman bangsa boga laku lampah nu saperti kitu malahan pageuhan ku anjeun Nya. Si. cekel deuleu Singki. ameh naon ameh anjeun teh ngawujud nyaeta husnul khotimah ka hareupna alus katungtunakeun ceuk Sunda mah maut nyerek ka puguh Teh eta. saha jelemana timimiti ayana jelema Kangjeng Nabi Adam nepi ka ayeuna reueuna manusia saha jelemana anu can pernah hirup ngalakonan salah saha Teu aya. teu aya eueuh teu aya jadi yakin manusia teh pangharina manusia nyaeta anu bisa ngomean kana rupaha kasalahanana Dek nyarungsung. malah sing jadi medium ieu lampah tatapa teh Nya. Si jadi titincakan. sing jadi titincakan geusan maneh ka hareup leuwih hade laku lampah Jo. Nya. emang rumasa jelema ge emang rumasa bener hirup aya salahna Laib mah aya wae. da sabab aya manusia mah poho bodoh salah balangah ka sorang ya timalah tak Samana teh. atuh cenah maneh tara biasa di leuweung saperti kieu kasep setiap perjuangan teh tangtu aya pengorbanan Teu. Laras. sajeroning pengorbanan teh nyorang hese capek susah payah tapi lamun pengorbanan dibarengan ku kaikhlasan jeung karidoan yakin bakal menang ganjaran anu gede Tuh. Dan nya atuh. sing inget kana pangbalikan endingna manusia teh paeh nalika paeh urang bakal menang patakonan anu eta patakonan teh bakal nyeretkeun urang kana kas panyiksa jeung panggageuna nu disebut neraka jeung sawarga Teh. Eta. ngan sawarga jeung neraka kasorang kumaha amal ibadah laku lampah urang di alam dunia Kumaha pagawean? urang teh muarek megar cara urai Nya. Muarek lana atuh. muarek lana Teu aya nu abadi ulah. emang tenutup ceuli laku lampah maneh misleuk bener Dari puguh beda jeung anak-anak raja anu liana Nya. teu sirikna maneh eueuh di karaton aya saminggu cicing di oyo nyaho Nyabak di penginapan. Baru kata apa sekarang? Nyaho. harita pernah kagerebeg di Cikelor Eta. sok ulin wae ka danau cinta Aduh, eta. nyaho aman Baru kan teu apa kalau sok nyekek botol nyaho apa? tapi rek kitu wae anjeun teh Nah ira hasan. Nah rek ira. timala tak ayeuna mangsana masyarakat negara Dwarawati teh yakin neuneun harapan anu gede ka anjeun naon sabab tuang Rama Batra Kresna hiji mangsa bakal kolot Nya.
bakal beres masa kajayaanana eueuh deui bakal nuluykeun tapak lacakna jadi raja teh lintang ti anak anu bakal jadi tongkat estafetna teh Tuh. piraku anjeun teh nepi ka cicing wae hare-hare atuh delaka meureun keur jadi kolot sarua teu bakti teh Nya. Sabadina. kianat teh aduh sok ayeuna mah pengkuhan Si ngobak pancak. urang susuci deui abdas kuramas niatan dina hate jejeg ancek ulah umur kerinduan sadaya-daya kaula nu yuk urang neangan tempat anu liu tiasa kaula nampi kawahyuan bade kitu mudah-mudahan Tuh. ngan syaratna ulah hayang komo embung Tah. ulah wani komo sieun siger tengah Tah. Asa. kumaha anjeunna we dapi kudratillah bi iradatillah bi idnillah ai bi teh kalayan kalayan idina kalayan kodrat iradat anjeunna Kersa anjeunna. da urang hirup oge kalayan idin anjeunna kalayan rahmatna Nya. nya timbalan ayo urang pada-pada dengan tempat anu liu sae kalanu yuk Raden Samba Purwaganda satu tas nampi piwejang tingkang paman Raden Satyaki jejeg ancek pamedaganana kalayan sususi babarasi niat sejata tapa itu kayaan mana tempat anu liu ieu Samba Purwagana tina tangkal anu gede nyerande Tuh. nyaeta tatapa kaayaanana Kumaha kulana. mimiti ta Ya. Kata wisna kulana. katempo fokus sok didoakeun ku Mang Kasep Rada di musik. kajauhan Tuh. tenang jurig nyingkir setan nyingkah Tuh. sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala kalaman desa Tuh. sang dahla jumeneng waringin sungsang angancik sarining gampang gampang saniat-niat teh Gampang. gampang sapola-pola he gampang sakarap-karape bae tulak sari sapudendak ing batara Tuh. gedong ruket tali rasa pangadag pangancing rasa barabae kembang kasori sengitna angin-angin Ya. Aya kitu. wah Raden Samba Purwagana Tuh. Ieu ge. tatapa berata anu kiwari parantos dikantunkeun ku ingkang paman Raden Satyaki nepihan di patempatan memang satu galak satu letiknya ketan Tuh. orai sareng sajabina nu sejak ngaganggu kanu tatapa berata nanging dadak harita satu gede satu letik nyalingrai Tuh. Ieu ge. margi aya cahaya anu ngagebur nyaketan ka Raden Samba Purwagana Ieu ge. malihan ieu cahaya teh ngawujud jadi jalma Kasep ngalempereng koneng Tuh. nyatana Wahyu Cakraningrat Hmm. murah cahya sekaringwang murah cahya sekaringwang cahaya gilang gumilang cahayana gilang gumilang
Nur cahaya sekaringwang cahayana ilang bumi ilang watak aji danar watak aji danar Wahyu Cakra ningrat netep seukeut ka Raden Samba Purwaganda ngandikan syukur bagja kumayangan hidup ngangkir linggih diri kaula tur tak merenahkeun tempat anu bersih pikeun panglinggihan kaula lamun anjeun hayang kancikan ku diri kaula geus mere susuguh anu genah keur diri kaula jeung nuhun pisan kana pangulemna heuk lamun kitu carana kaula nyumponan kana kahayang anjeun sasat anjeun teh hayang kaancikan ku diri kaula muga be kaula bumetah dina diri anjeun tur tak kaula teu diusir ku diri anjeun lajeng Wahyu Cakra ningrat lumebet maringkuha garbana ieu Samba Purwaganda den mira ingkang asup ngabaju miraga sukma den mira ingkang asup ngabaju miraga sukma miraga sukma aduh ya kunaon Aden ya aya naon nah ieu sora anu handaruan kadenge ku kaula ya laras kulan nyirikeun aya nu asup ka diri kaula ya make jeung gumujeng aya ku bagja kanca ya bagja kumaha milik teu pahiri-hiri bagja teu paala-ala sumuhun paingan ceuk paman Satyaki ya kumaha pikeun jalma mah asal daek ibadah asal kayeng tangtu pareng nya katenan we si horeng kaula nu kaamcikan teh kanca ya laras kulan tada teuing Kangjeng Rama bakal sukabungana tangtos we tada teuing kayang kaula engke moal teu dipasrahkeun naon rupaha kayang kaula moal teu sagala disubadana bagja kanca ya laras kabeuli motor listrik teh menjingga tangtos we atuh moal wakat dibejaan ka paman Satyaki aulah atuh surprise kulan teu maka gujrut pangapunten kaula nu ada aya naon saha bade sejak ngalangkung pangersa awewe aya cewek kulan ya dah nya awewe teh nyai kaula nu iya ka dieu aya awewe tengah peuting ka dieu nya kukulunuan tengah menyabat datan nera tangga deman datan nera tangga deman ewu pakule ingan rana cobi bener awewe nya mantap gitu nyai kaula nu saha ngaran teh nepangkeun ngaran kaula Nyai Cakrawati Dewi Cakrawati gini nepi ka alus laur hade tangtung gelis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat leres asa campur kurang mana
didinya di Pali Lebak di Lebak di Malang deket ka Cikangkung deket ka Agober Agober teh anu rame ieu Eta kaula mah di Pali Lebak kahalangan ku eta kunaon ku momongor tilu Duh Gunung Leutik tepi nu kurang kampung kaula nu caket ka pasir kulan ieu geulis ieu awewe wah laras kulan beungeut jiga awewe dina TikTok wah nya taya cawadeuna kulan tapi dina TikTok mah lolobana teu real pic tidak sesuai kulan sesuai tidak ieu mah nepi ka dah luar biasa tanpa edit TikTok ieu wujudna ge tanpa filter da kitu dina TikTok bageuning aya nu live release geuning aya asina jiga kodok nya aya di kieuna juga aya mer aya di kieu jiga suwike Cakrawati tapi no nepi salira akang teh ngaran teh Samba Purwagana di negara Dwarawati nepangkeun akang teh anak raja maksudna anu ngawasa kerajaan Dwarawati teh Kangjeng Rama Batara Kresna ngaranna tah akang teh anakna eta cenah tu pamikitu mah pangeran akang nya atuh nuju naon di dieu keur tatapa ngan geus beres tatapana oge tos tuntas kulan geus tuntas malahan bisa dicapkeun lulus akang teh nya kitu nya atuh wilujeng nuhun geulis kantuna wajuhan nah dugi ka aya nu nyerangan kitu ka mana cara oge dah da kaula mah can gaduh salaki can boga pasalaki di Malang ari kabogo teu gaduh tegaduh teu boga teu gaduh piraku asa pirakunya ya geulis-geulis make jeung can boga kabogo nya lebar nu mawi kaula nu saha nu karasa ka kaula jelema sangsara balangsa nya keur mah indungan tun bapa teu aya lanceuk eueuh adi mati kaula teh sorangan nu geulis sosoranganan di Malang atuh jadi itu teh beres naon ngalahanan sulu aduh deui karapekan gitu deh ieu cacak ngala sulu nepi ka geulis kieu wujudna nepi ka bararodas loh deui ka eueuh mehong-mehong na acan teu aya kulan eueuh tapak gores atawa tapak bisul nya komo beuing tapak babaturan mah teu aya teu aya teu aya cocengna kulan luar biasa tapak alok malok jadi teh kawan kabogo acan ci upami ieu mah upami kira-kira lamun akang bogoh ka salira ditampi moal ya sing ngemut langkung panjang pangarasa salira mah atuh menak lir ibarat bumi jeung langit sanes babad sanes tanding apaan air awewe mah ke kumaha lalaki kumaha lalaki awewe nu penting akang tanggung jawab lahir batina hayang reuncem hayang make genge hayang reuncem kumas hayang boga jika bos daging hayang boga tiung baru hayang dibeli pambaikeun tiung Prada ya sok bakal bisi palai tank top sadaya-daya piraku kerasa nu matak akan ngomong gitu bogo cinta kira-kira na ieu mah lamun dipileuheunkeun ku akang daek teu ya nya ai kaula mah asal tanggung jawab kaula mah moal make jeung pipilih itu ieu nu pentingnya ka diri kaula etang-etang kaula jadi panjaranean ke diri kaula sorangan engkang odae di Malang tah ya daekeun lamun daek ka akang hayang menta ciri ti salira maksudna ciri kumaha lamun teh mah barang beli mah aya DP
uang muka pang jadi Ya. maksudna akan teh 2 minggu di leuweung teh papanasan uhujanan tuna dahar tuna sare katambah mangi awewe geulis bari akang teh geus dewasa Ya. nya disaung yuk maksudna Kasaung rangon gitu. disaung urang ngampar urang perduaan Ya. urang simeuh kurasa kadeudeuk urang silih banjur kurasa kayung-yung urang seblok kurasa kasono Ya eta bari bercengkrama. yuk daek ka kosan mah tebih teuing Ya, gitu agak gitu ya. Kedah kena motor ka kosan. tobat Gusti maksudna teh ngalamang sari seperti caroge sareng garwata eta urang sapatemon heula sakedeuk Ya. Layak da akang mah teralila jiga hayam sakot cepat ya. tobat saya nama salira ulah kikituan hawatos pangarsa hawatos ku gelar sareng deui eta teh dosa ka wengkuna teu payus sareng teu pantes lamun teh ngalakonan saperti kitu lamun teu ngaliwatan hukum pertikahan hapunten kaula nun Yo. nyai nu dipahi ku sana teh naon sieun akan tanggung jawab Ya. akan teh geus negarakeun akan teh ngaran sama urang nagara Dwarawati lamun nepi ka akang kabur heug salira nepi ka aya utun inyi hasil radang ti akang tanggung jawab Ya. akang telah jalir kana janji moal sulaya tina carita KTP. sanes masalah etana ai eta mah kaula bakal nyubadanan tapi syaratna keur nikah heula alah nikah mah lila deui Ya. Lila. ieu mah da ayeuna keur hayangna ge akang Ya. Terus pang teu kuat akang teh aduh kepala sudah panas. nyai si hawatos ka akang bisi ngabeling ieu Bisa nggak bagel kan? bisi ngaodol nyai Natanya lamun akang beunang kasakit prostat Ya. Palias deui. sadaya-daya engkang ulah engkang hawatos ongko bogo salira teh Ongko cinta. ongko cinta cacak dipentak kitu wae hayang dibayar sabaraha wae Mal burung dibayar. ampun kang ulah kikituan salira hayang dibayar sabaraha hah Yang dibawa ulin ke mana? hayang dibelikan iPhone wae Ya. sok Bisa yang net. bisa yang kantong Prada naon yo Bisa yang Netflix. sok ampun kaula nun ampun ay daek teu ampun sadaya-daya pangarsa pinas ti kersah yang tumambara Iya. samba purwagana teu syirikna kumetap ningali ieu Dewi Cakrawati anu luar biasa kagelisanan dengan widadari Iya. terus manahna kalayan nafsuna parantos muncak hayang ngagabruk wae ka Dewi Cakrawati diolo itu ieu istuning jejeg anceuk laku lampah Dewi Cakrawati alim alamaksa anu temahna ieu sama purwakana sejang ngagabruk Tuh. Dewi Cakrawati Aisyah Edas. Dah. nah ngaleungit Kalah ngiles man. nyai kamana awewe teh Kalah kemana hari ini? deh aing jeung kaluar atuhnya kaburu nafsu teh aing Jol urat aret wele itu. rapat aing aduh Aya bahan. dadak sakala anu kaluar tina warugana ieu samba purwagana den nira ingkang mulut medal saking buah garba den nira ingkang
Mumet adalah saking guhagar basama. Dilelebar samba Purwaganda. Ongkoh mah kaula teh diondang tapi diusir deui. Pe karep anjeun we ayeuna mah. Aduh. Gusti nu agung. Lebar teman. Wahyu Cakra Ningrat keluar deui. Teu sangka awewe teh gogoda. Aduh, aman. Kitu gambaran jalma-jalma nu tatapa gogoda anu datang ka sewang-sewang jalma estuning rupa-rupa kumaha kasieun jeung pangarasapna kitu kaayaanana. Samba Purwaganda anu kiwari mulang kana Karatwarawati. Margi gogoda anu parantos karandapan yakin muarek nyancik deui ieu Wahyu Cakra Ningrat. Margi parantos adat kakurung ku iga laku lampah Samba Purwaganda. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga. Nyaeta aya jalma-jalma anu sok neangan untung dina enteng. Kulobana jalma-jalma nu tatapa bari jeung jalma anu balaleunghar. Jadi mukakeun kasempatan pikeun jalma nu sok mancing dina cai kiru nu katelah begal-begal. Disakawit denawa-denawa anu memang jalma sangsara balangsak turta kagencet ku perekonomian. Anu kiwari aya jalan pintasnya eta nyokotan harta banda. Lir ibarat lauk asup kana bubu. Margi jalma-jalma anu lalebet ka alas tibrasara teh teu sakedik istuning seueuran. Malihan anu beunang kacerak teh jalma-jalma anu sakawit nyaeta jalma nu tatapa ti nagarana bari jeung teu cacanakan pusaka anu teu mahna seueur kajamret jeung kabegal. Dipingpin ku denawa jangkung gede nu kakasih kala durwiksa. Pengawakan jangkung dhuwur si Mardada pewas semros nu taya hinggana. Pasemon lirbang barongan nganti kasentak sengor nu taya hinggana. Cigrah-cigrah halu mampat tina kentingane pun waledang kang tumindak. Oi, pasukan pentas supaya kumpul. Hey!
baraya dulur-dulur kula anu sanasib jeung saperjuangan aya cukang komo mentas mobok mangi gorowong keur urang salarea anu biasa urang matani nu biasa urang digawe nu biasa digaji sabulan sakali kiwari urang bisa digaji unggal poe mun eta ge kumaha gawe urang jeung menang mangsana kumaha penghasilan ya mun teu kieu urang bakal sangsara katenan mun teu kieu urang moal dahar jalares ku kituna gawe nu rancage urang babarengan syakur jelema anu sugih urang cokotan rampasan harta bandana kakidujung kakaler pe kalur kawetan los kawetan prakalur kulon los hayo teangan jalma-jalma anu keur tatapa momohan ke urang pada lumampa Pangus lampahepun para tenawa ngulon ngetan ngidul ngaler milarian mangsa geusan dibegal tuna lampah eta kacarios dipalih lebakeun ieu tempat dina tangkalan menjarang montan Raden Abimanyu parantos opat dinten lamina da acan gugah tina pangtapaan Semar Badanaya sasaji ngadawala menyawangkeun ti kaanggan ya kulaan gua dunungan leuju kumaha kulaan gua mudah-mudahan ginanjara kawilujengan leuja amin naon gua tos opat dinten tacan bugar alah kitu kulaan eta teh geus loba hilir anu ngadeukeutan kana wujudna sumohon katawisna mah kulaan digebrong sireum sampeanan laras nepi ka teu ganggunya mudah-mudahan we cacap lu nya mudah-mudahan kakang sila itu ngadeuketan ke baraong sia teh osae mangga kulaan dicarek ku aing kaleuweung mawa kaleci teh si koprok neker naon atunya mudah-mudahan doh naon ka cing siapa kasih betina lain lurah bau bakal ningali sok diantos denan lah naon liwat omacia dina kene nada cacang bugar lengan ge lain lapar bodohnya menang syung da walaya di mana deuna da teh muni ulah hayang mabok teh bisi kolera ge tong ngadeuketan ka gunungan syaker gentur tapana ulah ngaganggu ge ai teh apa saja deui capek itu jo beunang cangkeng teh ada niatna ke tebalek maneh mah babari sisireum beun aingna jeung babari haus bari hana tong bojeng ingat tatapa puasa kieu mun puasa wajib oge geuning loba belang betul batal wae aing mah dawala teu lapar aing mah wah depira aing mah haus sunggut na teu lapar teu aing mah tara lapar cacapai nepi ka jam 6 lapar mah nah da jam 10 geus dahar bala-bala beta eta juring teh sia mah kakak ngomong sih teh nyika jauh ngejauh wae di dinya teh dunungan kakak lah naon si om galak pisan tuh mami sia kabasina kamu jempe A tong ngaganggu Den miraing
ingkang tatap pamerata nyepi diri nisat awan sasengahing alas di brasara Raden Abimanyu anu parantos opat dinten lamina tak acan lugai tina pangtapaanana malehan memang gogoda dodoja anu karandapan kasaksi ku Semar Badranaya sasa jingga lalandawala nyata anu bungkelekan satu gede satu leutik anu memang ngelekete kana hatena Abimanyu nanging istuning Abimanyu jeung ancek teu unggun karinduan tegedagangan cepil teu diangge danguna soca teu diangge awasna irung teu diangge angseuna lambai teu diangge caritana istuning pangpangkayaana gogoda dodoja sareng sajabina laratna kajama teh rupa-rupa aya bungkeulekan mangrupakeun panyingsieunna aya oge pangbibita sakumaha gambaran jama-jama kasieuna kunaon anu dina mangsa kiwari Semar Badranaya sasajingan wala parantos nepihan nu tatap paparata dadak sakala aya nyalampeurkeun kaya patempatan kitu kaayaan sato badak sato lemut anu kaya patempatanan daratang kawas sato anu kaluar tina kebon binatang ngajawat berentet malahan satona lain sato samanea satona oge malah bisa cumarita kawas jalma biasa ngaguru di patempatan Unca anak nakal suka mencuri bontek uncal hias api uncal baik uncal mencari cewek manis halo gugah atuh bro bangun dong dadak sakala aya naga di patempatan ahli dharma wah manusia kami orai Sindu anu aya di Indonesia bangun manusia milih trioki ojek manusia mari kita main ke taman safari bermain bersama-sama menonton akrobat gajah tak jadi dagang bakso buaya darat
keturunan Allah. Buaya. Kami buaya Karawang. Udang manusia. Bali teh. Oh, Raja Singa. Raja Singa pilih Priyogi suntik. Mesatnya puluh Masluhur paling deui paling kapilehan. Bangkong sapintro. Manusia bilih bade di amang sareng bangkong. Urang amang kasih kelo. Sareng menong Rupa-rupa sasatuan anu prucung hudit hareupeun Abimanyu. Aneh ajaib memang gogoda dodoja nanging Abimanyu istuning degagoda kitu kaayaan. Nanging dadah sakala langit angkep sakeliling bungking Raden Abimanyu bumi gonjang-ganjing nu sakawitna mangsa nyaeta sorean. Nanging katawis cawas mangsa tengah peuting jemplang-jempling anjing babaung kajantenanana istuning geuman kangge jalma anu iblis kawan itu na pangabisatan wane sungkan lumampah kaya patempatan. Muringkah 10 mari sora gaib sora juri jeung sajabana ti baru sora anjing anu babau ngan kadangna teh ku Abimanyu kayanana dadak sakala langkep pating kikik pating cakak. Ayo urang check in manusia. Manusia sombong sia kurang ajar. Manusia pilih pada kasawa. Gentayang malam Jumat Kliwon ada suatu malam sepi sekali malam itu. Kami menjadi penunggu diskotik. Gentayang manusia geraguga ganteng-ganteng nama si gadunungan abi itu bisa manusia hudan manusia nah meneliti
Assalamualaikum. Nah, Saya ngomong kejawi. Hei, Jang, hirup teh tok bener. Sing eling kanu begal, hirup urang kudu jadi bangsat. Rame. Manusia gugah dong. Bangun dong manusia. Pangukakeun tali pocong teu kuat hayang udung. Manusia. Oh my god. Apaan tuh? hasil Manusia. Hai saya abdi. Gerak gugah manusia. Kamu ni kada jadi ni. Aduh. Juri kajing ya. Ai mani kawas nu gelo Sarman. Pakai jersey ku aing panai teh pamajikan sia. Si, aduh, astagfirullahaladzim. Nah, di mana sayang? Sayang, sia ka aing. Mangsa kamari janjian jam-jam dari leutik jam 1. Sia can rek datang wae. Ongkor rek on stay jeung aing di Warudoyo. Tapi sia eueuh wae. Maaf aku modal sayang. Modal kuat ka 2 jam sia. Aing nyaho sia beger deui. Sayang, enggak beger sayang. Aduh sayang, jangan marah-marah. Aduh sareng panon kamu meureum, panon kamu kudu make ini tau sayang. Aku sayang kamu, aku cinta kamu sayang. Benar sia, demi Allah. Lamun teh ngabau sok wani sumpah pocong. Apa sih teh pocong? Ya maaf, sumpah kunti atuh. Sumpah emok sok. Benar teh bohong sia. Henteu abdi mah sayang asli. Nya atuh lamun kitu mah. Mane rek mawa martabak ka imah. Kacang keju, ayam bilatu. Wah, susah sayang. Saya atuh begitu. Kok atuh sayang. Siap laksanakan sayang. Siap. Sayang. Bina-bina teuing. Jangan marah-marah sayang. Sayang mah suka pika gilaeun. Ya. Nanti aku akan ke rumah kamu, padung kamu aku akan diberi lampu kelap-kelip. Dibere lampion. Padung purna. Padung kelap-kelip. Kelap-kelip lampu di kota. Aduh. Oh sayangku. Susana. Apa namanya si Susana saha? Lagunya Susana saha? Lagu Susana saha? Lagu sayang Susana saha? Saha? Mana apa sih ya? Apa? Lagu sayang saha? Aji ini. Masya Allah, aji gede. Kamu kan lebih belum. Jalurin ke babaturan mantu. Kasih. Cow mantap. Beda jeung si Sarman. Nya. Si itu mau minang disuntik. Hai. Cuek pisan. Tadi anggap. Kitu sareng kitu kayaan. Tuh. Kayaan curi kungkeukan anu aya di Abimanyu. Rupa-rupa anu dararatang. Nanging tadak sakala ngaleungit margi Abimanyu teu kagoda. Rupa-rupa sasatuan jeung juling-juling nu tumibakai patempatan. Aya cahaya anu ngagepurnya ketan kaya patempatannya tanah wahyu sakaningkat datan lirat kang ngademen. Datan lirat kang ngademen. Ewu pakulengan rana.
bagja nu taya papadana ieu jelema geus pengku pamadeganana Tuh, sepancek kan. kalayan katingali di sakuling bungking nonoman anu daratang di dieu ieu nu leuwih eces kalayan onyoy cahyana Tuh, beres. mun teh mah nyacing sugan kaula dipernahkeun tempat anu nikmat di anjeun mudah-mudahan kasep lamun nya mah bisa mawana kaula satemena kaula teh Wahyu Cakraningrat Tuh, mun anjeun mudah kasampurnaan ngaliwatan Wahyu Cakraningrat salah kaprah malahan mah kaula anu hayang mudah sampurna ngaliwatan manusia beres. rek ngilu ibadah ka deui anjeun muga anjeun bisa nyangcangna mun kaula kacangcang ka deui anjeun bakal meunang pahala gede kitu oge kaula Wahyu Cakraningrat asup ngabaju ngeraga sukma ka Raden Abimanyu. Iya, iya. Abimanyu gugah tina pangkapaan. Aduh. Terus sangka teu dinyana. Wah, bulu, kan? Geuning pasuga? Ka dieu wa amuing jang, turun aja. Semar kaget ningali ieu Abimanyu aya cahaya anu ngagebur. Aya anak agan. Aduh aya anakmu. Agan wilujengmu. Naon wa jol wilujeng. Horeng si mana horeng agan anu kabiruyungan ieu kawahyuan teh. Muga ti ayeuna kapayun sing tiasa nyangcangna sareng tiasa ngoncina aya anak di dieu hakikatna puasa teh aga Ya, beres. puasana saumur hirup maksudna naon puasa saumur hirup teh sanes tina tuang leueuh tungkul Ya, tenang. tapi muasaan sifat-sifat sato anu aya dina diri agan mugia tiasa ngadalikeunana jang kadi sedeh ningali dulungan teu jang Tingali akang atuh. Gusti agan kawawa leulujeng agan maneh apa katinggal eces agan ade jang boga kacamata dua sih Ya, nyanya atuh datang kacamata kuda abdi katinggal pisan tobros kan ya. bagja nu taya papadana tingali kadia dunungan Ya, eta tuh. lu gan cepot disangka gaduh hapunten agan gigi kene sanguna si goblok Ya, lain-lain we eta mah. kumaha pamiku jaat heula tuh Ah, naon ai maneh yo ya. naon tingali dunungan aing robah teu Tingali pameunteuna atuh. nya ketinggal robah naon cileuk ieu gede pisan siap ye naon dunungan geus kancikan Wahyu Cakraningrat teu Wahyu Cakraningrat kan naon darasakeun teh kancikan Jang Wahyu lain Jang Wahyu atuh Wahyu Cakraningrat aya ujang mah meureun kana jirim eta mah lu agan wilujeng agan tuh Dah. biasa pemiaina terus gimana tuh kancikan Wahyu Cakraningrat biasa jalan kelas 100 eta ku nginjem wae si leuweung ki meuli naon sia si dia pagi sebelum hujan bisa balik kayak panggil apa Ya. nya Bisa ya Indomaret gitu jalan. bagja nu taya papadana sasajinga wilujeng agan jang boyana sia asakeun dahareun lucu asakeun dahareun Kira masak gitu. geura masak sing tuang ayeuna kan engke lanan kaula can lapar Can ngumpul pengajian. penas dikarsah yang tumampara Iya ge. barang kunem satur Semar badana ya Abimanyu sasajinga tawala Yo. di katebihan katingali tenawa-tenawa nyaeta aya mangsa atuh patalepat carita anu teu mana ngagarunu ka ieu patempatan naon eta Hey. naon ini kan hei manusia kan udah kaget woi Dah. hak manusia Hey. saha pot Aya saha. cahaya
Sya. Ampun. Sya teh, naon? Jarang yang celikain sya sih teh. Nah, kenapa teh? Kamu tobros ge. Uruh. Nah, tingali jika aletan agan. Aletan duka. Ngabring tuh. Lu kan? Jelema nepi ka berwes gitu. Mana aja tingali bapak tuh amuing. Ketika ada di Naonnya? Diuk ka tukang wa. Saya mangga. Ada ayu Petugas kebersihan kan? Nya aya bahan. Aya petugas kebersihan, petugas perhutani, eta bisa. perhutani Ya. kebersihan. Ngan bisi oknumna daulat itu pentak itu surat tugasna. Ya benar kan. Kudu salabarkeun eta. Heueuh dieu nya bisi heueuh lain deui. Ya kudu dicoba. Katukang diukna dawala lan katukang diukna bade abdi kita. Hati-hati. Nya. bener, kesini hati-hati. Reret atuh. Sugan teh walomang di dinya. Otak sih hati-hati oge. Nah, tuh siapa nu poe jadi teh. Aing kita kadinya. Heeh. Aneh make nyemolong kadinya pan aing jadi liang jadinya. Aduh. Yang naon? Pemerakan. Aduh. Di mana we? Dirunungan bisa yang jauh-jauh ke jadinya. Ya, tinggal sih. Pengen ya emer urut. Nah, kita kayak tisu. Kalau cai sih teh. Ya, aduh. Tisu na hanyir. Ah, Dia mau ngelap jair. oke. Hanyir teh. Punya dewak ya pakai tisu. Halatur wiksa sareng babat. Hai, pasukan. Goyahna tikar. Hai. Setan teh ya. Ulah kaget manusia. Saha anjeun. Wah. Ya le tuh. Lumayan aya manusia seorang Gusti. Hah? Manusia seorang lain? Oh, seorang tinggal di opatan. Ya opatan eta. Deret. Ye. Ya, naon? Sungan aing bekantan gitu. Manusia teh manusia. Sidik jelema eta teh. Sagaran ngaran kaula. Bener? Ngaran kaula Abimanyu. Ya. Abimanyu tapi no aing nu tukang nu hideung. Saha? Nu jiga bala kutak. Yang kutak di depan. Aduh. Cingjang. Cing, yang kagawon. Semar nu. Semar. Aing nu tukang uling baho. Ya. Bao euy, bawa ada mah. Beda deui ya teman. Oh, bener dinya, bener deui. Oh, bener teh sami. Anjeun teh kaula Abimanyu teh saking ngedimu. Aku saking negara Amarta. Ya. Ya. Datang ke tempatan tatapa tapi no. Lamun anjeun tatapa bata turta aya di tempatan. Wayahna lamun hayang salamet gelarang sadan eta raksukan jeung sarupaning harta banda sampean ke Abimanyu. Maksud anjeun sakur jalma anu aya di tempatan kudu mere upeti ka diri kula. Boh hartana, boh raksukanana. Cindakna lamun hayang salamet balik kabehanana kudu buligir. Lamun teu kitu ngandung arti parakat Jawa sampean. Yakin balik tinggal ngaran Abimanyu maju. Jelema jahat ayo ceuk aing oge. Moal mungkin ti perhutani kieu. Oh. Jadi anjeun teh aing rek ngarampok, aing rek kabegal sampean. Kaula balik kudu buligir bener. Keur kaula serangan orat peureun pangaresa. Ya. Nah teu aya sajabati ieu laku lampah. Nah teu nyiar gawe sampean pikeun usaha naon be, pikeun manyangkeun hirup. Ah, papatahan ka aing goblok. Indung bapa lain sia ka aing. Oh, anu ceramah. So itu sia teh. Oh. Dibikeun nuhun salamet maneh henteu modar awakna. Wah. Wah, kedah kumaha. Ih, kumaha saena we agan. Weduk aya di ratu gagah aya di mena. Ya. Wayahna wa. Tangtuna bisi ka ituna jadi bitotama wayahna nyingka. Sae mah betul. Jang. Bantu aja. Mana Pak? Aing rek rekes aja.
ngomong reke padahal udut deh. Oh, Ya. alasan beli kopi. Kumaha? Moal bisa hampura we kaula. Lamun kitu carana sampean bakal paragat nyawa. Lamun rek pepenta itu ieu hadena saridona batur ulah nepi ka maksa sagala. Iya, make ieu tahan paling waing oke mah. Hayang mecak jajanet mah kaula. Yo. Ade Gusti bisi ere moal, tanya kana sia. Nu aya lawan sia mah. Ya, eta aduh nah tuh. Hei mani, jarami butut. Si goblok naon sia geremo. Anjing geremo kali. Jeung aing sagelutna. Nah, wani aing, dor sia. Awas we. Wis nu abdi kan aling pot. Ali. Pan abdi bagian keamanan teh. Ali. Bagian keamanan di GMPI teh abdi. Wah, ya. Gerak wae kapayuna aling maneh. Aling. Ali kual. Ikas ya. Aing hayang mecak jajatena. Paben wae ukaula we po. Siapa saya kan? Ya, si Mas Paus. Pemikiran tenaga semat abdi. Mana matna? Haji Dewasena we. Beres. Tambahan Haji Dadi Mulyadi. Beres. Nya. Ulah. Anesya. Siapa ke dieu? Aduh. Kang ajar sia sok sah. Berupa dina Tapi teuing laing sia. Aduh. Nah, pakai kubus geujang ka batus teh. Kurang mari. Bina-bina teuing akan aling da walah aling. Ae kan. Dipasangkan salah pertulakan sana. Salah batu? Pertula bot. Kancana emas. Senadyan apot kaya batu kaya emas aku amung kelipuk sama. Tong lobat sumarita buktikan we. Bener, apa kon wani man aku? Orang wani dening apa kulanang pelanang. Aci mula tegal kati jaya. Ya kalah sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Maju. Kayaknya. Singkil tanda jangan paling menganda berjuang maju lapangan maju nih batu jangkut nekan ngapati akhirnya dewa nekan ngapati lalu dewa diri jangan diri mati ada muka kuat nanti jadi kaya kenapa dengan pengerang berjuang di medan perang dan memerlukan satu Lumayan bangsa. Pasukan. Aku kaya banget banyak.
baca kain asa jingat tawalat dialungkeun Semar Batana aya di huruf penawa-penawa kacarios di satengahing kegana wiyati Raden Gatot Kaca anu memang niat lumampah ngajug-jug kalas di prasara nanging kandak barangat anu sareng anu menta tulung taya sanes sasajinga atuh ieu lajeng Raden Gatot Kaca nyirot lir satabana hayam banda heulang lir hayam disambar ku heulang hayam alhamdulillah euy. Naon Kang? Nyangsang tanggal menalika. Wah, cilaka. Naon? Dokter listrik sana deui. Kene geus 20.000. Sacikene. Tolong. Kapok man. Urang sadetik bencar udah kana patus ya. Ya, tangtos. Urang, urang mabencakeun. Atuh udah. Ini baju kene can beulir. Tungkap tangkep di rumah. Teman gelang ah. Resep yang gede. Kembalian. Udang. Gusti nu agung agang. Menawi teh sanes juragan komandan. Tinggal aya ketum GMPI. Aya Bapak Komandan. Pak Haji Dewa. Ya. Dulu itu Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Coba kami katakan diterima bos. Bagi kejadian naon sia? Lu agan. Kalau rasa agan di dia geuning, nya kalau nyamper Abimanyu. Asa dina komplak panu wae inget kalau teh. Terima hate datang ka dieu efek manggih maneh. Keur aya di Gana Wiyati. Dialungkeun agan, dialungkeun naon? Mohon juragan Abimanyu teh kereng saya tatapa bade miang aya ngan aya nu megat begal-begal. Lon lu. Begal-begal. Mohon Pak. Kumaha kejadianna? Juragan Abimanyu dikepung. Diburu. Abi dialungkeun pun lanceuk kitu. Pun bapak kitu lobaan seueuran bangli jago gede akan. Jago gede akan. Kaki ge sakieu tah. Kaluhur. Kana sakieu. Kalau sakitu. Atuh ka sakitu tah. Berdiri kita sekarang biasa dari mana mon? Di belah mana? Belah paling tinggi tuh, paling. Dorongan ke sini buru-buru orang pilaan. Kalau mereka saya dorong komandan, saya ketum santai. Lain masalah santai buru-buru ini. Ini kalau main kampung. Santai we dah walas teh. Ngopi-ngopi jadi aduh nepi kaki itu. Papa tingali. Antep di mawat. Buru-buru ini. Kami nak teuing santai meni. Sudah jadi sebelum mah. Aing euy. Aduh aing bayi naon ieu. Aing teh kuda dulu. Jadi sebelum metungnya. Meon kesalahan kuing odang. Ampun, wah. Binatang iya, kini tenggelam teh kawasan Saka Cicing. Wah, itu. Nah, akhirnya. Aduh, kawa Lu nah ngejukrak lucu. aja popok lah. Merukan aku mah kakolot akan dengeran nih kalau main duit. Campelak ke kolot. Kasentar dulu dulu jika nanti sana. Grupina mah gelas. Ulu, agan.
Ai manawi teh sanesagan panginten ku aga nun. Lawan pingin deh. Lain ngejero bae. Terbiasa gelut nun. Diajar. Seun diajar kumaha teh solot. Gaya Usaha siap bos. Ya. Nah, nuhun kakan. derek. Pamit daya agan mah panginten abdi teh paeh teh ya nun. Ya. Bawa jodem. B. Agan teh. Ya. Lawan pingin teh kagak ngejero bae mana terang kerut nawe gede. Terbiasa gelut. Eta kana uduk kana kerdeuing sia. Karena barang dahar tuh. Diajar pingin kana gelut Semar Bandar Tahu. Badanna ya panginten. Maing, aing kawasa. Aing boga mobil, aing boga kulkas 2 pintu. Matak naon mangpaatkeun boga anak teh nu rasa sajiga. Sakitu pinterna. Sakitu calakanana rapekanana. Ah, jelema edan. Ish, kayak gitu. Kita jelema teh nyebut pulih di cangna gerak pergi teh mongar di sampean di Semar Bandar nangka. Agar terjadi ngaco kieu. Lain masalah ngaco. Margi kalau teh kerbing itu sesama nanu teh saudara. Siapa dina waktu ayeuna ada teman nih. Aingan kamana karap na cebrakna Ada sia. ngalatur tua tuh. Yakin dina waktu Deret. Lajengkeun sia, lajengkeun. Teraskeun dia. Bina sanes waktu segatur kaca mereka proyek lah. Aduh, assalamualaikum. Suka minta ampura ka aing dan lempeng we teh si edan mah. Tiis we wa. Turun di sana si eta kieu teuing tanggaangna teh. Bedagong. Waduh, kakang Gatot kening aya di dieu. Ya. Nah, atuh saya teh nyamper ka akang. Ya. Aing kitu main menjaga anak akang. Kumawi kaula nun manggih kejadian Apal si Jabot. Awas, di sing harapan balang. Paling. timbalan. Baca nu taya papadana Ya. kakang Gatot. Ya. Geus kerumuy deui we le. Upami teh aya kakang Gatot teureun paeh teh ya kaula. Nya atuh pasti. Tapi ka heureuy-heureuy teuing mun teras maing berpuasa ieu teh. Kaum Nah, kabina-bina teuing si Cepo. Kang Gatot kadewe si atos-atos Kang. sing giatna we. Sing iatna Geus gawe deui we. dina waktu ayeuna da kaula teh teu mawa pakaka setelah papakarang perang. Aduh aya anak. Abuy, aya anak. Kabina-bina teuing baung teh. Beurit gitu-gitu teuing baungna. Ya. Nah, tas eta. Pak, cek gunung mah cenah gajihan. Sia keur perang kieu mah cenah gajihan. Mau inget. Cair tuh. Duh tinggal ija, Pak. Naon? Duit gede tapi. Apa jawaban lu karena mah? Lain ada deui mah. Di dunungan gajihan. Gajihan di bonus. Lain mah mambung jeung bae. Punya geus eta kitu mah Cang. Ini musia sapanyakeun we Cang. Ya. Akek oh. Simpuring nun. Nah, aduh Pak. Aduh, naon jota tajau ka simpuan nun? Sugan teh si Cepot ajaраkeun uat teh teh. Eta si goblok. Paingan ngejurung-jurung ka dieu cenah pajarkeun ngai gaji si simpuring nun. Atuna sadar tebet ka dieu ditipu ku punana si Gerot si goblok eta. Bobodo. Ampura nyawa ulah asup kana ate. Wah. Mal beli Da ieu mah sawatara kalepatan pun anak. Rumaos simpuring teh sanes teu ngawara. Jelema we bangkar wara. Ampura nyawa. Wah, mangga. Ampura wa. Sae mangga. Abdi nu isin nu era mah simpuring. Margi pun anak teh nya kitu teh teu bisa diwarah pisan nu. Dina waktu ayeuna teh nu. Wah Semar Bandar nangka badanna ya nu. Punten Jawa tut yang tajo. Leres teu naon tadi talik teh jiga kieu Pak. Leres bisa jiga tadi muleuwi pareus ieu mah. Ampura nyawa. Sawios. Dina waktu ayeuna mah ni doa simpli mama. Anjing. Mengganggu kelaki-lakian aing.
gencar itu. Kurang ajar siapa saat baju. Preman di mana nganu suka bela suasat baju. Wah. Udah tongeng-tongeng ya, segera biasain. Ayo kerek cager keremian ini teh. Bodas. Wah. Baturan aing paburan tak dibuat babet kus aing. Baju sia. Aduh. Benda mesrana. Mane haji dewasa teh. Kudu make nyawa segala gelut teh. Bisa ngomong. Modal. Usik sia. Ampun. Batir le tuh. Kayak gitu, Bapak Ketum GMPI teh. Nya tuh. Nya. Hebat. Moso deui di beken gitu tah. Beladak teh muter kawas panggal babatokna teh. Poin we bebenol lah itu. Luar biasa teh tah panglima ketum mah. Langsung turun ke handap. Jeung eta dikepung waku baya mangga batur mah langsung mundur eta mah maju we nyuruntul kawas bagong. Kalah beki wani. Oh. Luar biasa kaca. Beledak belah ditu dikepet belah dieu. Di aparkat belah handap. Ya gitu. Hebat dunungan. Eta deuleunan adalah. Naon deuleunan. Buta nyuruk neuleuh ka ditu ayeuna teh neuleuh ka mereka paneuleuh. Nya. Depa saeutik ieu siku asupna. Siku. Di kitu tah. Beunang kana ulangan. Mandi seueur kan. Biji mangsa nepi ka handap teuing. Nya. Ada. Karena siki kanyut. Alah pasti. Nepi ka pecah ketuban. Nya. Kok kade deui siku ah. Ada. Ya gitu hat-trick deuleuh. Nya. Eta musuh di tukang teu ningali heula. Di kumaha teh itu. Iya, sika kawas aya mataan we kepalana teh. Nya. Di kitu aya musuh tukang di kitu tah. Majalgur langsung. Ya sadaan beri mah leungeun teh. Ada Kang. Awak teh. Baru kana kumaha. Ada. Ya. Leungeun aing mah mengandung rampet. Mengandung alat musik. Baju hari kieu itu. Nu boyo ingat tina leungeun beri mah bulu kelek di sana. Ahmanya eta teh. Mana teh percaya sih? Heuh nepi ka kitu. Buktikeun mun nya mah. Dengekeun ku saing. Ji. Kan ieu Ahnya we nyata. nya kelek di sana. Nya. Can bulu handap ieu. Banyak. Tuh. Rada cemat beureum teh. Ya. Di kitu di gusti deuleuh pisan. Hebat pisannya. Ya. Rusak barang aing. Pas bakal lumayan geus cenah. Gelo sia. Penampakan pisan jelema zaman ayeuna. Cer boy bulan. Bogi datang beri nyering siapa tuan aing gelo. Maju sia baju. Ampun om. Muter Muter kawas kipas angin. Aneh putar-putar sia. Ya. Maju.
Gelos ya. Ancap raja. Enas. Ya. Coplok man tuh. Oh, naon Kang? Anjir, huluna euy. Sama Kang. Huluna meleset. Terbang tinggi dulu dah. Kayak teh batin dicokot jadi meleset lah. Ya, mudah. Bangsat. Sasya, sana Abimanyu. Lanjutna. Hah? Lanjutna. Motor bangsat. Ya. Ancap raja. Ya. Raja Mustimika Palamatan Tenta Wisesa. Ini pun amat dikelola. Majusia. Kang. Oh, Akang tuh. Pancasila. Baca belajar Pancasila. Kahiji ketuhanan. Kedua, Kedua kemanusiaan. katilu. Katilu. Tunggal pe minggu 50.000. Demo. Eta mah tuh. Ina ieu we. Bangsa. Hah? Abimanyu. Udang sampean. Udang kaca. Hah? Ampun. Ampun Gatot Kaca. Ampun Abimanyu. Ada mata aing. Siasa. Bumin. Ampun Bumin. Ya, ini. Tak ya. Reka bega sini blok. Sok sini aing. Sana ada bos sini. Hah? Udang sampean. Ditonyokan we. Ampun Abimanyu. Sok rek yakeun tindakan naon. Nah anjeun teu mikir. Loba ayat anu kadungsang-dungsang atalang sarak lelak-lampah anjeun saudara kitu. Nyangsarakeun jeung ngabalangsakeun. Datang tuna oge setiap jalma anu keur saliweura atawa setiap jalma anu keur sifatna teh nyaeta ngalamun jeung teu mawa pabekalan pakarang yakin bakal jadi korban milih anjeun. Nah teu mikir kulawargana engke jaga anu nunggu eusan salakina balik tapi dijaga ku diri anjeun. Ulah sok itu sampean Sumarita. Wah aya hasap pun eueuseun. Sampean Sumarita kitu teh kawas jelema anu bener laku lampah aja. Nah dengan rasakeun kaprihatinan diri aing anu cicingina pasir kamiskinan ayana dina sagarana kasangsaraan. Kumaha poe dahar isuk henteu sore, dahar sore henteu isuk. Salilana digujang ganjing ku kahirupan anu sakieu beuki dieu carut marut dina ekonomi, carut marut dina sosial jeung sajabahna. Bari aing target teh utuh jalma bangsawan unggul lain jalma patani, da aing teh bangsa patani. Bangsa kaum cacah, kaum lemah. Rumasa aing loba dosa, rumasa aing hirup teh nyaeta tubuh di parut cadang dirumpak. Tapi lamun teu kieu carana yakin aing moal bisa nyaanguk, moal bisa teu dateng akal. Abimanyu, Abimanyu. Beunang ya? Tidak, Pak. Maneh jelema beunghar anak raja moal ngarasakeun kumaha kasusah ka jelema cacat jiga aing. Moal ngarasakeun kumaha hirup jalma di cicing di jalan, jalma anu dihina, diciduhan jeung sajabana geus eueuh pangkat jeung darajat. Hah? Kawas jelema suci anjeun. Jika jelema soleh
tapi sebenarnya salah hidup anjing. Ya. Eta si goblok ngomong teh. Oh, ngajur gitu. Kurang ajar setan. Ada akal. Bagi bos dijak. Heh. Ojit kuriling nya. Nanaonan mana cepot. Pakai jeung mau bobang segala ini bade ngajual. Terus terus. Tuna bisi kasetan. Bisa kesetanan teh. Keur jiga setan beus teh. Terus genderuwo. Sakarep ngomong teh. Jadi anjing teh aing jelema sangsara palangsa. Hirup teu paeh teu hos. Salilana sangsara palangsa usaha ngaler ngidul ngan ukur samahinan dahar sama poe. Bari jeung teu bisa neureun mirawi lantaran aing sangsara palangsa. Kecukupan. Hayang digawe ka pabrik di belahan kudu bae. Sugak sogok kadang-kadang penyokok abus gawe tertulus. Moal ngarasakeun maneh mah ngarasana kumaha kaujanan kapanasan. Salilana cicing di karaton leuleungan soteh kulantaran aya maksud tatapa hayang kancikan wahyu cakran ningrat sampean abdi manyu. Ujar menang menang Gusti petengatin ngira ujar menang Gusti petengatin ngira hati nira liir kalimpudan mega budara aworan mega siwala salin sumabda Raden Abimanyu boga rasa bener tapi gening malu salah dina dirina. Oreng si mana oreng jalma-jalma anu teu kahaja kasihgeug kadupak jeung sajabana teh si horeng teh loba. Margi satiap meyakeun kawijakan pasti aya anu untung aya anu rugi. Kadang kala anu kagele mah jalma cacah jalma sangsara kitu kaayaanna. Aduh sabere. Naon? Memang rumah sakaula teh temikirkeun kana lebah dinya anu teu mahna teh jongjon seseranganan saperti kieu boga rasa bener nganu hati sia salah eta si goblok binatang sia ulah kang Ya. cepot lan cicing sia tongnya ka siret maneh ieu jeung urut paok rumah sakaula sadere. Jadi setiap kebijakan teh kudu diutah dibeungkeun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mana leuwih gede hikmahna mana leuwih gede madorotna. Ya eta. Anu tangtuna teh ieu teh urang teh kudu pada gawe bareng. Sahak jeung sakawajiban hampura kaula. Ngan anjeun oge salah lampah ngabegal lapak itu. Memang rumah sa aing teh ngomongkeun rumah sa. Lamun anjeun rumah sakeun salah kumaha? Aing rek mikeun deui barang-barang ieu. Moal ngalakonan deui. Moal tapi aing hirup kumaha? Urang gawe bareng jeung diri kaula. Iya. Maksudna neangan pagawean urang pada gawe bareng jeung kaula tapi kaula rek pernahkeun anjeun dina tempatna bareng jeung kuduna ahlina. Lamun can ahli nya ku kaula ngawujudkeun urang pada saling asuh heula. Sabab moto di negara urang, moto di daerah urang teh silih asah asih asuh kaituna silih wawangian. Dina satiap urang teu boga pangabisa urang saling asah. Nalika geus ka asah engke pada ngasuh anu can bisa. Geus pada ngasuh anu kan bisa kaituna mere asih kanu geus bisa tur tang modalan tungtuna ngawujud manunggal silih wawangikeun. Singitan. Tangtuna ieu proses moal nepi ka instan tapi bakal nyorang hese capek susah payah payah ketilaran jeung balangsa ngan alon-alon asal kelakon. Ya. Bener teh imbalan. Nya gantung kaula lamun bohong, beuheung kaula tandona. Ya eta. Panyer runungan pika kitu. Bijaksana Kang. Benas dikersayang tumampara. Iya ge. Dadak sakala raja bega leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana dipeuneun Abimanyu. Naon
Akang. Naon si edan teh? Jangan tahukeun maneh. Lu kaleungit kan? Naon teh? Ah, keras. Huluh. Naon eta Gini. Naon wae? Eta teh agan tawis bogoda hewe. Nya. Hampir-hampiran agan bakal salah lampah lamun teh salah ngajawab yakin kayak itu lagi celaka. Eta teh minimal panghanapna. Beres. Margi ibarat tangkal beuki luhur bakal leuwih tarik angin anu bakal nepakna. Mun teu kuat akarna mah celaka rungkat agan. Yo, beres. Daya-daya wa. Nuhun wa. Geus mepelingan ka diri kaula. Sami-sami nu. Ieu da moal makaota samada. Makautakan ku Akang. Otakna proyek wae teh. Kurang pada sami lumampah ngajugjug negara sae agan mah. Yo. Kakang Gatot nuhun sakali sami-sami urang pada lumampah. Ayo, sae mah. Dipayung kolot sok ya. Si orang gening ujang. Setiap perjuangan teh tangtu melewatkan pengorbanan anu tangtuna objek tadi barengan ku ikhlas jeung ridho nya ucu. Sumohon. Da tongtonan teh sing jadi tungtunan malah mandar aya bawaeun pikeun balik jaga. Bulan wa. Hapunten tiwas saprakanca di lingkup seni giri harja tur putra tangtos seueur lepatna batan larasna. Beres. Permio sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes watos urang tiasa tepang deui.